Assalamualaikum. Punten Bapak, sata acan bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap. Abdi sareng rerencangan abdi di pasihan pancan basa Sunda di piwarang wawancara salah satu pedagang. Mun tiasa abdi sareng rerencangan ngajadikeun Bapak jadi narasumberna. Pikeun ngabantosan abdi pikeun pancen basa Sunda ti sakolahan. Bapak namina saha? Mang Umin. Mang Umin. Langsung pertanyaannya, tos sabaraha lama Bapak icalan pedagang ieu teh? Tos anten aya 2 tahun. 2 tahun. Keun nami abdi Syahira, abdi bade tumaros ka Bapak. Sabaraha pikeun modal awalna Bapak ngabuka usaha ieu? Awal paling nyampe 500.000. Tepangkeun abdi Melin, abdi bade tumaros. Naon bae anu diical di warung ieu teh, Pak? Beli ica, seres, keju, blueberry, pisang, susu. Bapak tepangkeun nabi abdi Silpi. Kunaon Bapak milih dagang katimbang usaha anu sanesna? Janten Bapak tegaduh modal, tapi jualan ini aja gitu. Siapa bae anu ngabantosan Bapak pikeun icalan di dagang ieu teh? Saya jadi ngabantos Bapak hungkul. Sabaraha omset kekengan Bapak? Sadintena paling 300.000. Hatur nuhun Bapak atas waktosna. Punten bilih abdi aya kalepatan dina wawancarana. Sakitu wae. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.